aturan motekar peraturan nu jembar Indonesia. Tujuan nu utama budak kudu sakola sangkan jaga barisan nulis jeung maca kumaha praktekna kumaha buktina barudak ngadaftarkeun leku harianeun tempat masih kurang guru teu saimbang adegan teu sampurna geuning bet kitu betna. Murid ngagalambreng ngadaftarkeun ranyong Bapak guru nu ripuh eleh kelasna pinu piraku teu sedih saha nu teu